Lain ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Tunduk waktu Allah ninggang bersatu-satu malati ligar nabi campakan mengkabladana beber layar tarik jangka semua orang saksa di pulang sarana prosesi laras kalisiaman bersama Endika Maulidi anu diapi ke ibu ramana bersama Bapak Asep Haris kali ibu Idis kalian ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Upacara laras kali siraman persembahan Neng Ikaudang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Anu kusim kuring dihormat para wabil khusus keluarga besar calon pengantin, keluarga besar Bapak Asep Heri anu kusim kuring dihormat. Sabadana nyangakeun salam tahiyatul islamiyah langkung dipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puji miwa syukur ka pangarsana Allah Subhanahu wa taala. Hiji upacara adat mangrupikeun upacara adat Sunda nyaeta acara ngaras anu dijelaskeun kana acara siramanana Neng Pika Maulidia putrina Bapak Asep Heri kali Ibu Yusra Hati dieu anu insyaallah rupina madina dinten enjing mantana sedang ngadahuk Asep Arifan saputra putrana Bapak Apen kali Ibu Eti. Kalau bagi sedena rupina mah sate acan di bedar naon ari ngaras naon ari siraman sumanggaena urang kawitan acara ngaras sareng siraman persembahan Teh Diana Andriani. Para sepuh buat para saudara saksanaos acara ngaras atanapi siraman rupina mah teu aya tumalina sareng kaidah agama nama
Kukituna kecap laras sarang ngaraas teh rugi nama ayak tumalina sarang cai. Nanging anu dimaksud kecap laras dina budaya Sunda mah nyaeta ngawasuh dampal sampean ibu rama ku perantawisan cai. Janten cocok sareng loyok hiji putra anu bade mitembian ngambah kehidupan anyar, ngambah alam rumah tangga, sejak edok empor Sumorondo nuhungkeun dihapunten kasebut. Neng Tika geulis dina dinten ieu sasapna hidup nuju jijili di basisir nyawang ka tengah lautan ninggal ombak anu sakitu upal-upalan sareng gelombang laut anu sakitu adeuna. Begitu nabra ayeuna geura sulukeun hapunten akan janten ibu ramah hidup, geura sulukeun ti anak janten ibu ramah hidup, geura wasuh dampal sampean ibu ramah hidup, geura senitan dampal sampean ibu ramah hidup, anu ngandung artos geura senitan keluarga hidup, geura angkat harkat darajatna keluarga hidup. Sakali deui sipeurik sida peupeut. Gimana hidup tos kadu panutan anu enggal nya sasapuh bicara oge. Omat geulis hidup ulah dilakeun kana jasa sepuh ibu ramah hidup. Ramah hidup anu parantos ngan hidup justru kudung kurang dijadikeun puting dijadikeun beurang kegagalan hidup. Upami dia tangku artos tos sabaraha taun geulis terus beda hidup tina mitana duwikeun ka bade nikah. Upami dia tangku meter tos sabaraha ribu meter terus anggaran hidup tina mitana duwikeun ka bade nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bapak, dina dinten ieu Widian Ica calikeun mama sareng kanggo ngarespireun Ica mau sareng ieu seueur dosa seueur kelupatan sareng seueur gesahkeun ka mama sareng ka bapa. Kumargi kitu Ica nyuhun hapunten tina sadaya dosa sareng kalebatan Ica. Ica tak ajak tiasa ngabalas ulang tarima karena kasayang ti mama sareng ti bapa. Anu parantos ngabdi kali hidup Ica ti awit dugi ka dewasa dugi ka ayeuna bade nikah. Mugi doa mugi mama sareng bapa disehatkeun. Dipanjangkan yuswa kala yang aya di rahmat pitulung Allah Subhanahu wa ta'ala. Dina dinten enjing Ica bade ngadahuk sareng pamageut pihak Ica sareng insyaallah ieu sajanten ibu Ica. Mugi mama sareng bapa ngarestuan ngadoa sareng ngadoakeun kana rumah tangga Ica. Mugi rumah tangga Ica sing sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin.
doakan Ica kepada rumah pengingat yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau Serena, alhamdulillahirobbilalamin, memekan terus kapuri kurang Serena. Kadalisan jantan kurang kali kawan juga dia pikir dan tidak itu kayak di kurang mana. Semangat orang saksi di kurang Serena. Hiji putri itu kurang kali harus sejak dokter kata rema panangan satu kurang mana soal mana. Bisa sambil salat di mana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Mama aku terkejam. Mama aku tersekat dosa akan sesudah minan kita bergerak nama gelaran ke alam dunia. Di alif tiga benar kita kaki satu tiga pilih bisa jual balik satu. Aku gimana sih itu sudah bangun tanda hukuran Ipluk mana kalau ipluk mana kalau ipluk mana kalau ayo kita coba mama juga hapus dan juga keluar juga mama sudah hapuskan karena disukai bicara ke mama aku ke mama sekalian sanak sampai mama harus hormat tilawat kedekatan ibu kami al-jannatu tahta bi'aqdari rumah surga yang kita dapat sampai ibu sumber dimana sumber dengan sumber dari bawah kedekatan ibu Sabtas dimasuk dan dilapar Sabtas dilapar dan disugikan teh harus naga disugikan keluarga angkat derajat tadi dengan keluarga waktu banget sugikan keluarga juga berbakat Sabtas dimasuk dan dilapar terus dilapar terus disugikan ya anu terus disugikan di keluarga berarti bapak di bapak juga supaya saya kalau lagi dalam cara berapa yang ada orang kaya dulu saya nak kenal kawan sama bapak kawan dua G kayak dalam mana ya so supaya benar sudah Sadana bila makan calon pengantin juga dapatkan juga keluaran itu dan ibu ramana ayah namanya orang saksi ibu orang sadana mumpung ayah kira hujan dan ibu na ramana pengantin ibu na ramana pengantin antara ayahnya sok aset juga dapatkan dengan keluaran kali jaga mama saat ini serenganku bojona juga dapat
sehat sepanjang usianya. Kalau bisa dari alhamdulillahirobbilalamin rupi nama acara ngaras namanya pada tos kalaksanakeun atur rupina dina waktosna acara siraman pun sabadana rupi nama calon pengantin dica digertos raksukan painten ke diteraskeun kana acara salajengna nyaeta acara siraman.